Calageur lemur barudak. Alah, mulai udah berarti minggu kemarin episode pertamanya saya nge-reaction video-video yang random lagi. Ini episode kedua, semoga lancar lah, maksudnya konsisten saya untuk 1 minggu 2 episodenya. Oke. Ada apa aja nih di ini bukan kamisiannya untuk orang kali ya kamis. Ada video apa aja nih di kali ini kita komenan. Oke, ses Bulan depan udah memasuki Agustusan nih, pasti banyak perlombaan-perlombaan kayak gini nih. Kenapa mau mulut orang aja? Kenapa mau ngongkop mulut orang aja? Jadi ya tama lain ngodag ieu lain ngodag koin, ngodag huntu anya tama. Sarap anya. Ya tak ieu euy. Makanya nih kalau kalian punya anak kecil harus diawasi bener-benernya ieu tia jadi nyilakakeun tuh. Yang salah bukan tukang tukang naon, tukang ketoprak, naon ini tukang bubur. Yang salah mah ini orang tua yang tidak mengawasi anaknya nya. Tuh. Ya nu karunya lain hanya anak kecilnya aja, tapi si tukang buburnya ge ieu si emang naik karunya ini karunya ieu mah. Ya naon ieu euy. Kumbang ieu edan ta ieu euy. Ya tadi sebenarnya kumbang naonnya podi aing teh. Kumbang naonnya itu bisa tinggali saking kerasnya nya si kumbang ieu bisa jadi kunci pas aing. Hade aja podi aing itu kumbang naon ke urang tangan lah di video berikutnya aku saya urang bahas deui nya ieu kumbang ieu naon. Bener saking ku teuasnya eta euy. Mararawa pedang euy. Aduh, ieu lagi viral nih euy. Ieu di Bandung nya, ini teh di kebun kopi katanya mah. Lagi rame nih. Bener Bandung tuh punya julukan baru sekarang jadi Gotham City-nya. Tapi dah Gotham City mah aya si Batman nya. Tapi saya enak mah ya orang ngambil beat di jokesna Gusman Sige nya. Kieu cenah piraku nya si Batman kudu keluar isuk-isuk da nama isuk-isuk gaya begal. Nya ai kan isuk-isuk mah ngeunahna ngupat tahu ngabuburnya. Si Batman manya kudu keluar isuk-isuk cenah anjing tah kitu cek si Gusman ngan urang teu bisa mau kenaan. Kitu bodak pokona mah hati-hati kalian nya, jangan kalau keluar malam hati-hati kalau bisa mah Sherlock live kayaknya ke orang-orang rumah biar tahu biar kedetek kalian tuh lagi ada di mana. Intinya mah gitulah. Mun bisa mah tong keluar malam begal kerawan di Bandung Ini mah gangster kayaknya mau perang. Dia pakai parang, pakai bedognya. Jadi yang saya tahu mah ini di kebun kopi katanya mah. Mararawa ieu euy, marawa saja. Bener saya sebagai orang Bandung khawatir anjing cemas sieun. Rancam Anyar kemarin Kopo ada kemarin yang dibegal tapi udah kena katanya. Bocil-bocil sebenarnya pelakunya mah karena mungkin banyak begal tuh tingkat pengangguran tinggi ekonomi lagi lemah jadi mereka cari jalan pintas untuk mendapatkan harta yang haram namanya. Tarobat lah anjing begal maraneh bisi kaburu maot soalna loba ieu nu geus turun anjing tanda-tandana saya nu turun kamari. Di kandang domba. Di kandang domba aya bisi anjing ieu mah kamaraneh anjing gara-gara tarobat geura Wah, ieu lagi viral juga nih di Ranca Bolang ieu. Aya burung untanya. Jadi serasa di Taman Safari cenah. Da emang sih di Ranca Bolang mah beragam canggih apa namanya ke daerah banjir lamun musim hujan dan Ranca Bolang teh banjirnya. Dinya teh urang mah ngalaman kieu. Ieu di Ranca Bolang ini mah dongeng nyata. Saya teh pernah ke rumah temen di sekitaran sana. Emang pakai jaket Gojeknya kayaknya. Ada ibu-ibu tuh langsung nyamperin, "Mang, Gojek yang mau ngambil bayawak itu ada di atas." Itu di Ranca Bolang itu pengalamannya. Jadi ada bayawak nih kaluhur anjing ka kenteng. Si ibu-ibu teh pesan Gojek buat ngambilin si bayawakna anjing kacau anjing Ranca Bolang tah. Asli anjing aneh-aneh wae saya Ranca Bolang main tuh burung unta. Tapi emang bolehnya ngikut burung unta Kunaon mah aya syaratna meureun burung unta mah si Ipan Hakim percaya urangnya. Percayalah aya susuratana. Ieu naon euy? Ieu kadal anjing komodo ieu. Wah, anjing goblok. Tapi ini saya pastikan bukan Ranca Bolang ya. Urang ngomongkeun bayawak tadi lain kadal anjing.
Ah anjing ieu mah euy. Kieu tah ieu mah we cewek ieu anjing we cewek anjing we cewekna ieu mah we cewek kampung anjing matakna teu proper anjing si panggungna ge lain panggung anjing ring. Potong anjing eta tinggali kawatna euy. Padahal dulunya di WCW atau di WWF si Ricky sih kurang gede kumaha nya si Ricky sih kurang gede kumaha anjing si Big Show tapi si karet ring kuat anjing ieu mah karet ku sakieu pegat anjing nu karunya anjing eta mah euy dibanding kepalana heula sangi eta euy anjing kudu dikeretek eta mah euy khawatir anjing Sino bang mata Bang Dan? Anjing niat rek garang jadi tapi mau walaupun video lama ya ODGJ itu cenanya nu ngamuk mau awi itu nah bodoh anjing pugu beunang najong ieu najong ember anjing ember bageula teh rapuh anjing tinggal itu niat garang anjing jadi we era mempermalukan diri sendiri teh cik tapi da ODGJ cenah mah eta mah ODGJ euy inget itu dia aping aja main itu main pingpong enak segera mede pingpong pingpong enak gerame deui setiap WRW enak mah ada pingpong termasuk di Indonesia juga hidup lagi enak permainan pingpong tenis meja atau pingpong teh tinggal itu bukan bola anjing yang menyeberang ke netnya tapi bat tinggal itu sah ini karunya jeung headshot dia anjing beunang kepala anjing karunya naon anjing kira aing teu ngarti oh salah teu ngarti sih sebenarnya urang nge tapi oh morosot anjing anjing teu ngarti eta mah anjing bingung anjing tapi orangnya ngalaman kieu euy baheula imtihan ngaranna teh itu imtihan bodak ngaranna teh imtihan tinggal ya salah gerakan mah wajarnya anak kecil kayak barusan nih saya lihat video anak saya di videoin sama pengasuhnya kan mulai masuk PAUD nih barusan teh olahraganya kitu teh we nya guruna ka mana gerakannya budakna ka mana tapi lucu euy bener ya namanya juga anak-anaknya otak kiri otak kanannya masih hidup deken jangan bisa bedakan kiri kanan kalah aduh anjing tak ya anjing ya ieu teh boti ini keur balap lompat tapi cingana boti kabeh nya sebenarnya boti kudu tararik lompatna enak karena ayeuna banyak razia boti nya mau urang ge teu setuju anjing jeung boti pokona mah geuleuh ka boti urang jujur tapi alus ieu mainna nyieun olahraga kuat-kuat lompat nih karena enak aya rajiana si anjing di udag anjing kamari viral di Bogor ya. Di Bogor kemarin ada razia boti terus di mana lagi di Jawa gitu di mana teh. Jadi dikejar si boti teh tapi jangan sampai kekerasan lah karunya oge nya tong nepikeun ka ada kekerasan lah. Cuman kasih efek jerawe hukul lah sanksi sosial atau kumaha ngantong dipeuy ka digebugan karunya. Aya karunya mah urangnya kanu kitu mah da jelema sarua. Ya video lama ya euy. Aneh aja nu salah mah. Tinggal kata Sandi salah cenah. Tapi urangnya ngalaman keur nyimpen komputer awal-awal gitu. Cie mau jadi intelijen atau jadi hacker ke semua kata terima. Itu masukin password nih salah. Katanya salah. Passwordnya salah. Diasupkeun salah anjing. Jadi kan tilu blokir anjing masukkan kata Sandi itu. Kata Sandi salah. Ditulis salah. Anjing banget kieu mah emang jauh di teknologi anjing. Aduh. Jadi pokoknya mah kedeung deui musim-musim non. Aduh geus dua. Ieu mah rugi panitia euy. Kalian pokoknya mah
lihat-lihat dulu kalau bikin peraturan apa namanya teh, bikin pertandingan olahraga 17-an jangan sampai yang membahayakan peserta dan membahayakan panitia kayak next iya enon ieu anjing mas 2 kali anjing kabayang eta peurihna nya geus mepeurih panas deh. Aduh karunya nya ada salah sih sabarna mah kalau ngetes teu muncrat mah tong dihareupeun beungeut nya. Ih kabayang eta panas anjing jeung peurih. Ih durian naon eta gede-gede kitu Durian nangka aja teh. Puter. Oh nangka. Anjing. Iya disebut durian salamet jelema teh salamet teh anjing tah. Tinggal itu. Aduh. Karunya Iya mah buat kalian nih kalau ada berdua kayak gini tong nu gendut nu naik picilakaeun. Tidak berat atuh. Durian naon si nangkana berat jelema beratnya pasti mau seimbang tinggalnya. Dapat dik. Yang cara metiknya salah, harusnya diputer. Anjing sih mah teu pengalaman sih ana Tulung Pak, iki Pak, tulung Pak. Apa nih iki Pak kira-kira Pak? Lun Pak. Kena aing teh. Lo, iya toh aneh toh Pak. Iya. Ini Kita lain setir sebenarnya mah kipas angin. Ya kok malah kleru iki Pak. Tapi nanya bisa salah kieu aing teu ngarti. Kira-kira Pak. Ieu teknisina kumaha Lo, iya toh aneh toh Pak. Kipas angin, ieu mah cenderung mah lain mobil, cuma emang kipas angin. Kleru iki Pak. Kleru aja. Tulung Pak, iki Pak, tulung Pak. Tulungan aing ini teu ngarti. Bodak, beak ternyata Gitu bodaknya. Semoga saya konsisten lagi buat video-video random dan nantikan ada konten terbaru lah di Rumah Vertikal ngebahas bobolaan karena Liga Indonesia Timnas bentar lagi main juga. Oke, baik lagi di Ipin Capruk Cas.